Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu di satengahing perjalanan jaka diuk teh angger duaan jeung Suminar ari karsa di tukang manehna nu jadi tuduh jalan ka imah Garnida. Karsa kumaha Kang? Kunaon Garnida teh make pasea jeung kirana? Sanggem dene nama margi Garnida teh milari alasan. Hah? Milari alasan. Milari alasan? Mohon. Sangkan tiasa putus sareng den enak. Padahal den enak tos kakandungan. Garnida nu ngawartosan ge Garnida. Yen salaresna den enak teh sanes putra pituin juragan. Oh. Terus. Sanajan sanes mangrupi tuduhan ukur patarosan. Nya patarosan ieu pisan anu dipilari ku den enak nya henteu-na. Oh. Ari biduri nyan eta teh bibina kirana. Kar duka tah. Laras henteu nama ngan abdi asa kirang percanten ningal sadidin teu mah. Nah gitu. Sun eta we da juragan teh sering mondok moek di dinya. Hah? Sering mondok moek di dinya? Di mah biduri? Sumuhun sering mondok moek di dinya. Upami parang pasea sareng juragan istri, kadinya lumpatna teh. Ah. Den enak ge sigana mau ningaon sareng yakin sanes putra pituin juragan teh ti anjeunna. Oh, ti biduri. Mohon, panginten tapi duka. Atau jadi istri simpenannya, cek Suminar. Sumun gitu istilah nama panginten. Tembal karesa. Tah, dugi kadinya nya mitra. Tung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra, wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Mobil terus mengkol sapanuduhan karsa. Ngajugjug imah Garnida. Horeng imah Garnida mah sajurusan jeung imah agreng bogana adiguna. Nu memeh pindah ka imahna nu ayeuna. Garnida teh geus lami nya papacangan jeung kirana, ceuk Jaka ka Karsa. Kantanan we tos tahunan. Tinggal witan sakola keneh di Australia, tembalna. Jaka seuri leutik ngadenge omongan Karsa sa model kitu teh. Beuh, cenah, ceuk jero hatena. Aing disalingkuhan lamun kitu mah. Mitra tekudu nanya kunaon Jaka seuri dina mangsa harita. Kusabab harita oge kirana masih nu Jaka keneh. Nyaho pisan Jaka oge kana kaayaanana harita. Ngancan ngarti kana kahirupanana nu sakitu ramijudna. Komo sanggeus ayeuna disusu dalakona bet matak pikarunyaeun horeng nasi bojang geulis teh. Mobil ngaliwatan dua lampu stopan anu teu sabaraha jauh anggangna. Leok mengkol sapengkolan ka karak tepi ka imahna Garnida. Imah model zaman Walanda. Tepati sidik pulasna mah. Da geus peuting. Ongkoh tepati loba listrik anu nyaangan. Basa mencet bel nu muka panto teh indungna. Da cenah Garnida mah disaprak kirana maot hese dihudang-hudangkeun acan. Gawena nyumput wae di kamarna. Beuh bisa derek teh saha? Cek indungna ka Jaka.
Punten abdi rencangan kirana dupi ieu teh kepolisian polwan bade naroskeun ka putra. Tembal Jaka ngabohong bari nunjuk ka Suminar. Polisi aya kalebatan naon pun anak dugi ka kada aya urusan sareng polisi. Indungna Garnida bangun beuki reuwas. Eta aya kalebatan naon? Mung pihak polisi bade ngempelkeun keterangan kanggo pupusna kirana. Mohon. Indungna undur-unduran telila ngurunyung deui. Sanggeus sawatara menit indit ka tukang. Dadakuna rek ngagerowan anakna. Sanggeum pun anak mangga teras we kalabat. Jung tiluan narangtung tina diukna tuluy arasup ka kamar Garnida. Breh kasampak nu boga kamar keur ngagoler disimbut kandel. Beungeutna haropak pias di piama bulao salur-salur bodas. Manggalinggi pokna dareuda. Mitra kaum dangu. Di kamar Garnida nu lega katenjo aya potret kirana ukuran gede diteunden dina luhureun lomari leutik wadah buku. Ari dina meja tulisna aya potret kirana jeung Garnida keur siling tangkep. Kasang tukangna air mancur di luar negeri tangtuna oge. Geuning Karsa cek Garnida. Sumuhun. Tembal Karsa bari imut. Tuduh jalan Karsa teh. Ku abdi dibiwarang ka dieu. Tembal Jaka. Song Garnida ngasongkeun leungeun ka Suminar, ka Jaka jeung ka Karsa. Ari indungna terus ngaleos kaluar ti kamar. Garnida henteu cengkat angger nyang saya di jeroan simbut. Hapunten abdi teu tiasa cengkat. Teu sawios. Abdi sok pisan putilarna kirana teh. Ngaraos dosa nu kacidageungna. Katingali wae basa panungtungan nunjuk roreh ka abdi pajar abdi leutik buri. Hapunten abdi. Abdi ka dieu sapertos nu bade nyuat-nyuat ka tindeung saderek namung. Teu sawios. Saderek ti kapolisian sanes. Abdi sayagi diwawancara ku sasawae oge. Karaosna ku abdi asa ngirangan Bang Balu. Mangga we bade naros naon nu tiasa kawaler moal dibuni-buni sawios teu peryogi cek Garnida. Basa Jaka rek ngasongkeun kartu wartawan teu peryogi cenah. Tos sabaraha lami hubungan sareng kirana? Hampir 4 tahun panginten. Aya maksud bade enggal nikah. 5 sasih deui. Sumon. Numutkeun katerangan kirana sama meh tilar kungsi bendu ka saderek. Margi saderek henteu kersa tanggung jawab. Sareng kirana ngaraos anjeulu sabade diwartosan ku saderek sahadirina nu salaresna. Nah leres. Sanes diwartosan kirana lepat paham. Pribados nguping wartos ti alam anu bade maksa mirusak kirana. Kumargi asa teu kahartos alam tega merkosa ka dulurna. Abdi teh telepek. Kenging katerangan cenah kirana teh budak teu puguh bapana. Abdi mung naroskeun manawi teh kirana terangeun sahadirina nu salaresna. Si ngoreng kirana teh henteu terangeun. Da ngajenghok basa ditaros kitu teh. Abdi teu kaabotan sawae kirana ayana abdi tos kacida dedeuna ka dirina. Nanging persoalan sepuh-sepuh abdi cilakana dina kaayaan kitu kirana teu lantip awong-awongan nyeuseul ka abdi pajar abdi bade miceun salasah. Atuh kadangueun ku Pun Biang, teras Pun Biang nyusud keterangan ti ibu adiguna. Anjeunna nu nganyakeun keterangan alam. Pun Biang bendu alim kagungan minantu teu puguh bapana, malum sepuh. Dina kaayaan kitu kirana bet bendu ka abdi. Malih nyobi nebihan. Hiji mangsa kirana ka dieu nuju abdi suwung, rupina tepang sareng Pun Biang.
anu ngarasa digegeleh ku Kirana hanjakal pun biang henteu bijaksana dina kaayaan Kirana kalap anjeunna nyebatkeun abdi tos gaduh bojo di Australia anu saresna teu pisan-pisan penjingan kanilar Kirana sempet ka kamar abdi nyimpan surat mupulihkeun yen upami abdi teu kersa tanggung jawab kana hasil gawe duaan manehna rek nolas teu gunah mangga we aosnya lira. Garnida nging sereuk terus nyusut Cipanon anu ngecelak teu karasaeun. Mitra kaum dangu, surat sacewir dicokot tina handapeun bantal, sok dibikeun ka Jaka bareng jeung Pantok Amarmuka. Indungna datang jeung pembantuna mawa cai jeung kue. Sababaraha wadah sok ditendel dina meja belajar Garnida. Bade di dia wae ieu teh. Sumohon mami. Sawios, mami maka lebat we entong salempang tayana naon, cek Garnida. Indungna unggek terus ngaleos deui jeung pembantuna. Surat dina kertas pulas bulangora dibaca ku Suminar. Ari Garnida katenjonging sereuk deui sababaraha kali. Ari eusina kieu surat teh. Sayang, taya gunana jigana hubungan diteruskeun. Da mamih bangun moal kersaeun nampi Kirana jadi mantunya. Sungguh enak teu nyangka yen enak teh sanes putra papih. Ngan enak nyesel. Mun nida tetanggung jawab enak mau ngagugurkeun kandungan karunya mending tong boga turunan wae batan engkena menderita jika enak tunggu di TJ alias Kopi House cup sayang enakmu. Rengse Suminar maca pok Garnida ngobong. Abdi uangina ngarencanakeun bade tepang di TJ. Nanging kalah kenging wartos yen Kirana tilar dunya alatan kacilakaan. Cek Garnida basa katenjo Suminar anggeus macana. Manawi uninga Kirana kantos neureuy obat tidur. Tos diperkirakeun margi Kirana gaduh kabiasaan nginum palium atanapi sabangsana. Sanaos abdi terterang duka ti mana kengingna abdi nyangka enak teh ngahaja ngagubrakeun maneh margi tos kehilangan pegangan jika nama bunuh diri eta teh, cek Garnida kalayan daria. Jantan Kirana teh sering ngaleutan obat tidur. Sakatarang mah sering. Manehna sering teu tiasa mondok margi ningali kategangan di bumina. Nyonya Adiguna sering kapergo nuju ambak-ambakan ngabantingkeun barang-barang nu aya di bumi. Upami Pak Adiguna mulih turni alam dinuker janten sok bangun hoyong ngaroga halawai ka Kirana teh malih sanes sakali dua kali mondok di hotel sareng abdi. Kirana teh kumargi manehna teu tiasa pisan peureum teu tiasa istirahat kumargi ngangsegnya abdi parantos munut ka Pak Adiguna nyali masasih deui tos ditangtoskeun abdi duaan bade dirapalan tapi rumpina rencana teh bade dipajengkeun margi hasil gawe abdi duaan waktos nyiepkeun pre di Bali rupina aya matakna. Garnida eureun heula nyaritana terus neureuy ciduh sababaraha kali.
kantos tepang deui ti harita? Henteu. Mitra nenjo kayan Garnida nu bangun ripuh. Jaka tetega ngasongkeun pertanyaan deui terus we amitan. Sanggeus nganuhunkeun jeung narimakeun kana susuguhna. Di rohangan semah pasaran dog jeung indungna nu masih keneh bangun gugup nenjo ka Jaka sadarea. Parantos, Pak. Parantos, Bu. Naon margina pupusna ena nganggo dikapulisikeun. Henteu da naon, Bu. Mitra kaum dangu mulang teh diantar ku sapasang panon nu ngawaskeun Jaka saperi umpi tepi ka leungit ti buruan imahna. Mitra urang singket we nya. Harita Suminar ngahunjarkeun sukuna sanggeus mulangkeun karsa ka imahna. Jaka sorangan ngalagedai di imah Suminar dina sopa. Nguntuy ayeuna mah carita teh nya. Anya. Kirana teh hiji peuting rek diperkosa ku Alam. Manehna pupulih ka Garnida. Tang tuwe Garnida heran. Manehna nyusun hal ieu ka indungna Kirana. Nya bener-bener. Lantaran ngarasa kepepede teh. Nya. Bu adiguna terus terang. Kirana lain kalem kalah ngagugu nafsu, tapi ka kolotna Garnida nyahoeun. Heeh gitu. Kirana terus neangan bebeneran ceritaan ngeunaan dirina ka Biduri, ka bapakna jeung ka Nyonya Adiguna. Sararea nganyakeun eta katerangan. Tah, bener. Lantaran eta kirana teu sanggup nebungan deui Garnida. Nya kupoekeun mahena tepi ka Sumanadiri ka Karsa. Kaayaan kitu kapergo ku Adiguna. Tang tue Adiguna reuas. Lantaran disangkana Karsa rek males kalakuan manehna ka Nyi Karsih. Cocok. Karsa, Nyi Karsih jeung Alam dianggap ku Adiguna jelema-jelema nu bakal ngaragrakeun martabatna tur kabeungharanana. Kulantaran kitu kabehanana perlu diamankeun. Si Dede Gapur ditugaskan ngawaskeun semah-semah nu datang bisi ngobrol jeung Alam. Ya. Benar. Karti. Terus antena indungna Alam tuh geunah dan Josika Adiguna ka anakna. Manehna nu teu nyahoeun yen saanyana kirana anak teu sah Adiguna pituin. Tang tuh ngarasa sirik. Jalan hiji-hijina kirana kudu eueuh, jalanna kudu lemes. Mahena buka rusia ngeunaan kirana ka kulawargana Garnida. Nu tang tuh ngaruksa kayan, nu sakitu cengharna. Nyonya Adiguna mika hayang Adiguna jeung Alam, ari Adiguna mika hayang Alam eueuh. Sedang Biduri hayang ngarebut Adiguna jeung kirana kana kegepanana. Cek Suminar. Lang Jaka ngahulang. Taya deui jalan kudu geuwat ka polisi. Jelas aya pembunuhan nu direncanakeun. Ngan saha nu boga gawe eta Jaka can yakin mun teu Biduri, Nyonya Adiguna atawa bisa jadi oge Karsa.
Mitra kaum dangu. Tina hal sejen, gembong penjahat nu sakitu bulan mahabu ngarampogan bang jeung jelema-jelema jegud di Bandung geus katewak. Beunangna ku satuan polisi ti Kosekta cenah keur nyumput di imah pamajikanana nu katilu teu jauh ti jalan gede nu aya di Bandung Kaler. Jaka riweuh ngudag-ngudag ieu beja lantaran gembong penjahat teh beunangna dina kaayaan tatuparna turu kudu dirawat di rumah sakit. Kapaksa panulung tikan kaayaan adiguna teh dipasrahkeun saheulaanan ka Sumi atawa Suminar wartawati teh babaturanana. Sanggeus dibere patokan kudu tempat-tempat mana heula anu didatangan. Utamana Sumi dititah ka bengkel anu ngarawatan bangke mobil nu dipake ku kirana basa cilaka. Sanggeus kitu susu deui Alam atawa Bison teh. Nah sanyana manehna teh gelo atawa ukur gegeloan wungkul ngarah teu katara lamun manehna boga maksud anu jahat. Harita geus 2 poe Jaka tetepung jeung wartawati wanian teh daloba gawe di luar. Demi Sumi carang balik sore manehna mah geus beres nyieun berita sok terus balik. Iwal lamun rek nyieun panalungtikan keur tulisan panjang sok balik rada sore. Kak, ari kepala Kanwil Depsos teh angger kene Dokter Randas Dul Hadi, cek Solihin batur gawena Jaka. Enya tembal Jaka teu direret si Solihin mah. Halus oi, manehna wanian mecat ketua yayasan Dana Tunanetra oi. Da kanyawan loba rencana jeung kaimah tah bocokok teh. Jaka seuri ngadenge omongan Solihin anu samodel kitu teh. Kusabab sabaraha waktu anu kaliwat manehna nu ngebongkar manipulasi yayasan Dana Tunanetra teh ayeuna meureun aya akibatna. Alus cek pikirna karasa aja asa jadi wartawan teh lamun tulisan aya akibat hade ka masyarakat. Kabunga nu moal aya tandingna moal bisa dihargaan ku duit sababaraha wae oge. Muga-muga wae kasus mautna kirana oge kabuka sina kabaca ku masyarakat saha atusannyana nu maehan mojang geulis teh ku telangas. Astia gas ditemonan ku ketua Dharma Wanita Cabang. Sami Aji ngagorowok tina mejana. Dorodod sora meja ditarik ku si Panji wartawan olahraga. Awakna gendut nepi ka teu asup rek ngaliwat. Telila dorodod deui basa mahna balik deui. Gandeng kehead cek Bondan. Asa kaganggu da manehna deukeut pisan kana meja nu bieu digusur ku Panji. Udah rek ngaliwat atuh. Nguriling sia. Astia ayeuna mah nu nyarekan. Munguriling jauh sieun langsing. Tembal Panji. Asti geus ditepungan acan ku ketua teh atuh. Sami Aji ngagorowok deui. Asti ari era Kartini teh tahun sabaraha lahirna? Mitra kaum dangu can tamat Sami Aji nanya. Kartiwa megat kalimah. Astia, teu panggih jeung Suminar? Jaka milu tumanya hal sejen. Nyaho sia nyaho. Astia ngogorowok Sami Aji jeung Kartiwa meh bareng ngabada katak seuri. Kitu deui Jaka. Kitu we sapopoena di kantor teh Mitra. Astia jamendut bari kerung-kerung we nanjo kana notes leutikna. Mesin tikna kadenge ting torok-tok balap jeung suara mesin tik si Panji.
Mitra kaum dangu. Basa Jaka neruskeun hanca ketikanana kadenge telepon ngirining gewat diangkat. Sidik sora Sumi. Di mana Sum? Di bengkel. Kakara ka bengkel? Cek Jaka rada jengkel. Geus kaopat kalina ayeuna kakara kanyahoan ruksakna mobil Kirana teh. Kunaon cenah? Ol hade dicaritakeun di dieu mah. Gewat we ditungguan di warung Duwegan sakalian urang nginum. Sumi jeung saha? Jeung Karsa. Jaka seuri ras kana tuduhan Sumi buat teuing Karsa nu maehan Kirana teh. Kitu lantaran hayang malas ka nyeri bongan adiguna sika. Maksud teh bongan adina diguna sika ku adiguna ari ayeuna meureun butuh nalungtik ngeunaan mobil da Jaka teu bisa marangan akhirna Karsa nu milu. Nah make seuri. Teu sing geulis. Gewat ditungguan. 10 menit lah nya nganggeuskeun berita heura keur headline kota masalah gembong penjahat nu katewak teh ya. Lain ulah wakan dipublis Teuing Gewat. Gucrak kadenge telepon ditunda. Leungeun Jaka nu keur ngetik kawas aya tanaga paleleuwih. Ngaguluyur mencetan tuts huruf meuni gancang. Nepi ka teu kadenge sora-sora mesin tik babaturan di sakurilingna. Geus teu sabar hayang geura anggeus pagawean, hayang geura nyaho aya misteri naon anu ngalantarankeun maotna Kirana teh. Jaka, aya kasus bunuh diri, oi. Pamajikan Dokter Kresna di Jalan Duarawati, susud. Cek Pak Ubun, ujung-ujung ngomong gitu, abdi bade nyusud Kirana teh apa? Bade nyusud Kirana teh apaan? Sumi ada parantos mendaklaratan deui. Walon Jaka rada keheul. Mentak naon da wartawan kriminal teh aya tiluan. Nah, kudu kusorangan wae. Geus nugaskeun wartawan duaan ka ditu tapi mun geus beres katerangan teh Suminar susul maranehanana. Mangga. Tembal Jaka pondok. Mitra kaum dangu. Mobil nyewuk nyemprung hayang gerak nepi ke tempat Suminar. Geus kacipta lancar leungeun ngetik berita maut Kirana. Jaka yakin ieu lain semata-mata kecelakaan. Hade nepi ka wangkid harita can aya wartawan ti koran sejen anu nyahoeun. Ari masalahna Jaka teu buru-buru ka polisi teh. Kusabab mun geus aya dina leungeun polisi mah bakal hese nutupna tina dedengean wartawan sejen. Mitra, ari tempat janjian antara Jaka jeung Suminar teh rada jauh ti kantor. Pinter milih tempat tah neng wartawati teh. Di dinya mah suni. Ongkoh katelahna ge warung jodoh. Boh nu neangan pasangan, boh nu geus papasangan, sok didinya ngaradon rendezvous-na teh. Basa Jaka tepi ka sampak Suminar jeung Karsa keur ngarenyot cai kalapa dina duweganana.
Warung nu didekorasi kasundaan teh harita tepati loba anu ngadongdon. Ukur aya sababaraha pasang bae. Kitu oge marilih tempat pajauh pisan. Jaka diuk dina kursi nu papahareup jeung tempat diuk karsa. Teuing tetenjoan wungkul atawa kumaha? Karsa teh asa beuki kasep ayeuna mah. Make jaket parasit pulas bulawo kolot, bukna nu biasa katuruban ku baret teh ayeuna mah muka katara rada kusut. Kunaon cenah sa? Mobil kirana teh. Cek Jaka, beungeut karsa sabareureum ditanya kitu teh. Ras Jaka kana caritaan Sumi. Cek Sumi ulah waka percaya ka karsa. Ukur pedah basa nganjang kasampak keur salat magrib. Boa manehna nu maehan kirana. Kalawan alasan hayang malas kanyari. Tapi naha bareureumna teh pedah eraeun kitu. Sabab kasampak keur duaan jeung Sumi. Duka mitra manganggang oge teu uninga. Oh, saluran minyakna Kang. Saluran minyak remna parantos aya nu menggatkeun. Saluran oli rem pegat, tangtos we dina kayaan bendu, mobil digas satarikna, rem lolos, sanaos jago balap sadunya oge pira ku teu gebrus. Nah pegatna teh lantaran di rem satarikna terus coplok. Sanes, upami locot mah tangtos tutup olina sanes pegat, ieu mah jelas tapak dingeureut. Upami teu neunggar tangkal satarikna tangtos eta mobil ngebeledug. Jelas pembunuhan, cek Jaka. Rai deui beungeut karsa sabeuki beureum. Ari cek Jaka na jero hatena, piraku kudu curiga teu pupuguh mah ka Jaka. Ka Jaka kasep teh maksud teh punten. Sakitu timpuh napan karsa teh, kapan cek dongeng oge, basa kirana sumrah diri, manehna kalah nyingkahan ku pengkuh-pengkuhna. Tapi nah eta dongeng teh lain karangan. Parandene kitu rek kumaha ngecekna, kapan sumber bebeneranana oge geus palastra, geus maot, geus eueuh dikieuna. Waktusna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.